Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama tentunya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, khusus bil khusus nikmat iman wal Islam, sehat badan dan pikiran. Salawat teriring salam semoga dicurah limpahkan keharibaan alam panutan umat, la nabiyya wa la rasula ba'na, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih eksis istiqomah menjalankan syariat ajarannya. Mudah-mudahan kurang sadaya anu hadir dina malaman anu berbahagia ieu, mudah-mudahan kenging taufik sinaring hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenging pengampunan dosa-dosa urang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan kali ini di malam ke-18 Simpribados baris ngabahas keutamaan orang yang melaksanakan sholat taraweh di malam ke-18. Masya Allah tabarakallah. Jalma anu ngalaksanakan sholat taraweh di malam ke-18 nyata ngagaduhan keutamaan, ngagaduhan keistimewahan, anu mana keistimewahan ieu moal dipasikeun ka sasaha, iwal ka bapak ibu saudara saudari anu ngalaksanakeun sholat tarawih di malam ke-18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjelas oleh para alim ulama, dikutip dalam kitab Duratun Nasihin, yang mana keutamaannya wa fi lailati saminata asyara, di malam ke-18 melaksanakan sholat tarawih, nada malaku ya ibadallah innallaha yardu anka wa an walidaik. Nu hartina nada malakun ngundang para malaikat, ngagerok para malaikat, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba Allah yang beriman kepada Allah, baik lelaki ataupun wanita, baik anak kecil ataupun anak dewasa. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha yardo, yensanya Gusti Allah tah mikarido ka anjeun, wa an walidaika, sareng anu ngajadi idung bapa anjeun. Masya Allah, uberkana ngalaksanakan sholat taraweh di malaman ke-18, Allah mikarido ka jalma-jalma anu ngalaksanakeun sholat taraweh jeung anu ngajadi indung bapa urang. Masya Allah, lamun Allah geus mikarido tangtu jalma bakal salamet, tangtu bakal diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkarna urang ngalaksanakeun sholat di tarawih di malam ke-18, urang sadaya dikumpulkeun di surgana Allah bareng para nabihin, sholihin, ulamaul aminin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah keutamaan untuk orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-18. Mudah-mudahan sanaos saalit tiasa dialap manfaat pikeun diri pribadi, umumna pikeun urang sadaya dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat. Bili bisi bahkan pasti aya cariosan anu salah eta semata-mata timbul dina kebodohan diri pribadi. Mungkin aya kata-kata anu larasna eta semata-mata timbul dina taufik sinaring hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita
puasa kita, ibadah kita di bulan suci bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakbul atau menerima semua amal-amal kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum bittaqwallah. Summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.